naon ake resek. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi Sadayana moskan surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ustaz, ieu disambungkeun apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duka dukuh, duka pare ngalana dibarasehan. Duka tarunuh, duka numput sarare, nu ngajawab salam sorakna rada eueuhan. Daun awi, daun gedang ngalana diparetikan manawi keur harudang cobi ngajawab salam sorakna rada tarikan. Siap? Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Haji Sulam di imah Ceu Isa. Aya Ceu Isa. Aya. Nu ngajawab salam mudah-mudahan laleungit kasusah. Amin. Haji Sulam di imah Ceu Iro. Aya Ceu Iro. Nu ngajawab salam mudah-mudahan enggal tiasa arangkat umroh. Amin. Haji Sulam di imah Ceu Enung. Aya Ceu Enung. Nu ngajawab salam mudah-mudahan ditebihkeun tina kabingung. Amin. Didoakeun nu ngajawab salam sing arawet muda. Amin. Nu teu ngajawab salam ibu-ibu salakina sing kenging mamah muda. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu ngajawab salam ridho, ikhlas, sadar, teu paksa, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ahalla nikah wa nadaba ilai wa arama sifa wa wa'ada alai. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi ana khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Al-ayat sadaqallahul azim. Wallahu a'lam bimuradi. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Ibu-ibu ngaos nu pede ning balangah. Tekenging ngalamun nu palih ditu ma tekeng ngaharulang. Sapertos nama grup palih ditu majikan nu keur bararingu. Abdi mah asa curiga jika nama eta mah emutanana nuju pabelit sareng emutan Mang Aang. Namun sanes Aang Asep tapi Aang Suran. Wajar karena itu resiko manusia. Kalau anak muda ya grup terbangan, grup hadro sedang jatuh cinta. Dari ibu-ibu nugas karima beda kicupna kerja tuh tempo. Apalagi udah beda. Ayah nu jatuh tempo ayah. Tiupin. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. An-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Al-hadis sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'du. Nitiwanci nu mustari kersani Rabbul Izzati dina ieu wengi Bapak Asep Taruna sareng Ibu Tuti. Leres? Mohon nu gaduh hajatna Bu Tuti. Bapak Asep sareng Ibu Tuti ngempelkeun saraya kadang wargi lumaksan bade syukuran ka Gusti. Wereh ning ayeuna putrana Cep Rian parantos nikah kane Sri panjang teuing ngaranna. Neng bios nya disebut Sri we nya. Panjang teuing atuh da. Ingrid Siri Nur Angelina. Oh Angelika. Pataneun ngaranna ge. Jadi mah satu suami dapat 4 istri. Ibu Tuti dina ieu wengi ngempelkeun sadaya kadang wargi nu hadir di payun abdi ieu jalmi jumlah langkung ti hiji bahkan rupi-rupi aya pameget aya istri. Bantuan ge ora ibi. Aya pameget aya istri. Luar biasa dina meja Ibu Tuti mere cai ka abdi meunikat rupi-rupi. Aya teh pucuk, aya larutan, aya buah pita, aya aqua, aya ayam sari, aya yakul ngan hanjak kalteu aya caiko. Nanti paling itu seueur aki-aki jeung nini. Aya oge para pemuda sareng para pamudi utami para ulama sareng para kiai. Tujuan urang sadaya angkat ti bumi sanajan ayeuna beda-beda profesi jeung potensi sing sami eueuh deui bade tolabul ilmi supados janten jalmi anu sajati di akhirat urang sareng Kangjeng Nabi sasarengan di surgana Gusti. Amin. Kirang kompak amina. Amin. Tadi lain ayeuna. Bingah nu kaya tinggalna abdi tebih-tebih angkat di Tasikmalaya diondang ku Ibu Tuti sareng Bapak Asep Taruna anu maksad mangtena bade syukuran ka Gusti Allah Subhanahu wa taala wereh putrana Ceprian parantos ditikahkeun ieu teh Ceprian
putra anu pertama. Nu hadirna ieu jalma rupa-rupa, aya ibu-ibu, aya bapak-bapak, aya para pamudi, aya para pemuda, aya tokoh masyarakat terkemuka, rahayat aparat desa ngan hanjakan ieu yakul hiji biasana sapak teh 5. Kamana upat deui. Ngelewitna. Ngan bisi nyirin hatena teu kasebut statusna yakin dina peuting ayeuna nu carari di bawah tenda aya duda jeung rang. Aya rana. Duda aya. Nu mana? Tujuan yakin urang sadaya wengi ayeuna sarua maksa kari ngabdikeun diri ka Gusti Allah Subhanahu. Muga-muga urang hirup di alam dunia sing janten jalma anu bagja bari tarakwa ku jalan ngaji ayeuna, muga-muga urang sadayana ku Allah dijantenkeun ahli surga. Amin. Hoyong ibu ka surga. Hoyong. Sok sing jelas atuh sing tarik mun hoyong-hoyong mun alim-alim. Muga-muga heula ibu hoyong ka surga. Hoyong. Nu paling ieu eceu hoyong. Hoyong. Bapak Gusti, parae. Aku tidak lagi ayah tuh itu kan ciri di karopea tapi eueuh sora. Gua ke aya di alam barja. Oh, geura. Mau dimarek dicek heula ibu. Ceu. Pak. Jadi itu cicing di situ eta teh ngaranna juri. Makanya juri kudun. Kayak juri di kopea. Haroyong mah ka surga hoyo. Teu bae teh sanajan bapak-bapak teu nyurak dalam hati jujur, yakin pasti semua orang tong boro-boro anu sok takwa gawe maksiat jeung doraka ge ka surga mah ho. Apal ibu jalan ka surga? Uyos di bejaan ku abdi ayeuna. Sok bantu wae. Ka mana mah eceu jalan ka surga. Lain kitu. Ku diharap ngatarina salah. Cek abi kada teu ngajamin awak gede bisa ngajawab. Kamana mah eceu jalan ka Jogja. Ari ibu-ibu di kayu ini teh orang Sunda, orang Jawa. Orang Sunda pun dan buku upami orang Sunda upami orang Jawa nama kapan aya orang Sunda mah identik huruf kana mata ngaran leumeur ge ieu kecamatan itu mun Sunda kana A, Jawa kana mun di Sunda AA berarti di Jawa cepat bantuan. Mun di Sunda kakak berarti di Jawa mah mun di Sunda iyayah berarti di Jawa mah aya cai ayo aya sok koka aja. Mun di Sunda tatang berarti di Jawa mah mun di Sunda jaja berarti di Jawa mah mun di Sunda batal di Jawa mah hiji deui awas dari gua rapat bujur dah. So, ibu lamun aya kahayang langsung ditahan bekas. Mun di Sunda kuntul berarti di Jawa mah cicit atau ngajerit lamun ngajerit eta jawaban nu dina hate teu dikeluarkeun seterus bekas tidak butuh
di Jawa mah astagfirullahaladzim awewe edan kalau ngaji tersopan di Sunda kuntul di Jawa Bango terus ke kamuskan ari bango teh manuk ai kuntul teh manuk kuntul jeung bango teh adi lanceuk sedang saling burung burung sawah atau manuk sawah ini terakhir getek ya di Sunda mangga cali berarti di Jawa mah monggo linggi harga kamu teh sing saruman murek namu ge kalah sieun atuh disebut kitu mah manya ibu teh jual ka kamuan cek teh monggo colok lanjut namanya mah jalan calangap dibudak kadieu mah bapak kapali wetan kamana mah cekokon aya ceri saya cenunung cenini cetuti ceyaya celis ceeti grup Bang Emok jadi asli grup Bang Emok jadi unggal pemot ngalarium cenunung ceyaya lari jeung ngalawemok tah saya berjanji moal aya di mana moalnya aya di dieu aya di dieu moal aya moal aya ngaku kamana mah jalan ka Jogja ka dieu mah cekokong kapali wetan kamana mah Pak RT jalan ka surga barengan ka dieu mah ala eceuk ka pangaosan kirang kompak ka pangaosan tuk dan semua teh nyambung jeung pareda lucu ih kami mah teu nikah nyebut jreng-jreng nyaman kami mah ngukur tuluk-tuluk agak sakitu ngan ieu jigana bareng-bareng masak daun teh setelan tuluk-tuluk iwati eueuh teh setelan jreng iwati tuluk kitu aja moal ngareunah aya tuluk-tuluk eueuh moal ngareunah aya jreng teu aya tuluk ibu sing apa jeung sing paham apa arti makna tina tuluk-tuluk jeung jreng tuluk-tuluk tepak jreng itu adalah igel jadi ibu sing bisa ngigelan karena tepak saha nu nepakna Allah maka begitu Allah nepak ka urang jreng igelan apapun tepak ti Gusti Allah ibu ayeuna ku Allah teh keur ditepak cek Allah teh jreng igelan sia ya kuring rek nepak Allah tadi ka ibu miwarang ngaji maka ka ibu jreng ngalakonan urang ka dieu iritna ikhlas ibu ka dieu ngaji di pasien berkat ku Pak Asep mana geus di dalahar acan sok ibu dalahar nu aya mah huapkeun sok da ari ngaji mah teu rese komo keur awewe nu penting daek hadir jadi kan dahar udah gitu kan udah nguruskan dahar ngajina tong lila udah gitu mah singkat padat melekat tong lila puih nyana